lam layinul qalbi leuleus hate. Leuleus hate Pak. Umar bin Khattab nyekelan pedang deuk naon deuk mateni Kangjeng Nabi. Saha anu anjeun nitah maca surat Toha teh? Nabi Muhammad percaya anjeun ka Nabi, percaya ku aing cek Umar. Bedog dibawa, pedang dibawa, deuk di mateni, deuk di maotan Kangjeng Nabi. Trok 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 trok, pedang geus diceklan. Dibukakeun tulak panto, para sahabat ngajaga, cek Nabi keun antep. Kumaha cek Nabi pas Umar datang? Ya Umar, kami sono ka anjeun. Nah, pentingna Nabi tahajud bebeja ka Allah. Ya Allah, kuatkeun Islam ku Umar. Terus tuh Pak, beurangna Umar datang. Ya Umar, kami sono ka anjeun. Mangga bisi Bapak boga musuh, penting doakeun kitu. Teuing. Mun Bapak boga musuh mangga doakeun peutingna beurangna sambut kami sono ka anjeun nonyok tah.